genep Oktober 2022, Tragan 2020, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Sunda ngalaksanakeun panalungtikan lapangan pikeun mata kuliah Sosiolinguistik. Ieu panalungtikan dilaksanakeun di Kampung Naga anu perenahna di Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Aya 3 hal anu dipedar dina ieu panalungtikan. Anu kahiji nyaeta ajan budaya dina upacara tradisi masyarakat Kampung Naga. Ciri khasnya gitu kan, ciri khas dina hajat di eta gitu kan. Tadi ge dina utamanya dina makanan gitu kan, di ciri khas jelas eta mah ciri khas jelas. Jadi makananna salayana warga Kampung Naga aya di ieu kampung oge nu aya di luar, mengarung ka pagi oge di luar bisa teh perwakilanna itu istilahna manumpang. Anu kadua, ngeunaan sikep basa masyarakat Kampung Naga. Susah. Neng gitu. Memang pengen kayak aku wadahnya pun mereka alih karena pengen memang orang kali katanya kata misalnya misalnya kayak kafe karena aku pengen kayak istilah bahasa Indonesia kayak nulis dengan istilah bahasa Indonesia istilah pengen pun bahasa Korea ada istilah di bahasa Korea ada nggak mau candakan gitu tapi itu kayak kalau nyobrol kali biasa lah umur SD SMP gitu ada anu masuk rumah 30 tahun kamu aja bahasa Sunda biasa aja. Anu katilu nyaeta variasi basa anu aya di Kampung Naga. Kalau rasa mereka giliran ya lagi kan emang di hiji penonton di pendidikan ya tina pekerjaannya tidak pengaruh pergaulan agaknya gitu dan kan ayah pengaruhan talukna seueur sama sih ke bahasa Inggris sesuai nama bahasa lain ayah sawit misalnya mungkin bahasa Spanyol karena misalnya ketika sama orang Spanyol akhirnya belajar ke kedua kata ayah pengaruh lagi sawitnya belajar jadi kalau logatnya mempelajari gitu sebetulnya tergantung lawan bicara ayah tergantung lawan bicara sama enak kesepuh nu paling dia itu sudah Sunda gitu dan tadi sarang rencangan kalau sama pasti sepergaulan sefrekuensi kasarna campur-campur ya kadang-kadang ngobrol pertamanya bahasa Indonesia tiba-tiba jadi ke bahasa Sunda nyelik lagi aja soal bahasa Inggris terus gitu kalau rencangan bersama kan ini mah hampir sadar ya lah resep K-pop atau naon gitu Kadang Sunda lagi Sunda loma itu nya ke bahasa Sunda mah kayak macam campur-campur di balik dia mah. Katiten yen masyarakat Kampung Naga masih gugon kana basa Sunda. Luyu jeung undak usuk basana khusus pikeun pemandu wisata anu asli warga Kampung Naga geuning lain wae bisa basa Sunda tapi ngawasa basa sejenna. Luyu jeung anu digunakeun ku para wisatawan anu datang saperti basa Indonesia jeung basa Inggris. Ari ngeunaan variasi basa ditilik tina tingkat kaformalan, katiten yen ngagunakeun basa anu formal jeung basa anu teu formal teh dumasar kana konteks situasina. Ari variasi basa dumasar saranana dibagi dua nyaeta ragam lisan jeung ragam tulisan. Khusus anu tulisan aya sababaraha naskah anu diwariskeun ti generasi kolot ka generasi kiwari. Ilaharna dipake dina upacara tradisina. Kitabna memang ayah khusus ngan hiji atau misalkan memang seueur kitu eta mah nya seueur maki anu ngaos lagi kan seueur berarti wah bade sama jenis musikna kaya rebananya wah aurana teh atau sukamnya eta teh turun temurun Bapak si kitabna terus aya seueur ti banget hah atau seueur ti kapungkur anu kadang-kadang kumaha kapake dia nya seueur tulis tangan hah tulis tangan atau napi kitabna kumaha tulis tangan
Hasil ieu panelongtikan teh ngabuktikeun yen masyarakat Kampung Naga masih ngagem tur ngamule budaya karuhun sanajan kahidupan geus leuwih modern. Kukituna sangkan budaya urang teu leungit, salaku generasi penerus kudu bisa ngariksa basa jeung budayana. Cag ah. Sabanaga